Para anu mulia wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng karangan Koswara. Ramitra sadaya mangga urang lajengkeun hanca dongeng nanya. Atuh para wargi sadaya si Odet ngahuleng nya kitu deui Jang Udi ngeluk tungkul beungeut meh adak kana tuur kaayaan di jero imah sakedapan majempling tayan ngomong ngan sange si Odet jeung Jang Udi di dagoan teu ngaromong wae pok Jang Darta tumanya kumaha kaayaan nya anyinah teh Kang buru-buru dongengkeun rek asa-asa Odet diocoh ge panasaran ya teu naon ayeuna kukuring bari sedih bejakeun nya pokona mah renghap si Odet ngarenghap heula rada lila bari semunu berat jeung seunggah. Geus kitu mah barabat si Odet nyaritakeun kajadian basa tadi lempang 500 lengkah ti jero saung. Aya hiji kajadian nu teu disangka ku manehna tumiba ka diri nyiina. Dicaritakeun satara basna tug nepi ka mangsa ayeuna. Rengse si Odet nyarita gaur nini esi para mitra ngagaur ceurik midangdang. Atuh pugu we manehna meuni ceurik midangdang meureun mana kitu ge ingeteun kanu jadi incuna malah mah ningali kaayaan kitu ini esih barijeng anyuuh kana tak-tak Aki Tabri ceurik dibarengan ku rawah riwih atuh Aki Tabri nyarita tenangkeun heula nini ulah wa kagempeur tenang we tenang Aki Tabri najan hatena mah sarua jeung si Nini ngarasa melang jeung salempang tapi bubuhan lalaki masih kene bisa ngawasa diri supaya henteu kalebuh teuing dina sagara katunggalaan malah pok tumanya ka Jang Darta darianakeun Jang Darta nyaha kumaha mimitina pangdah hidup aya di jero saung kiduleun kuburan teh cing nyaha ka hayang hidup atawa anu ngajak kieu kajantaran selosna mah ki ceuk Jang Darta barabat manehna nyaritakeun kajadian waktu aya di kuburan yen dina waktu dirina cingogo hareupeun gunukan taneuh beureum mangrupa kuburan kosong urut di kali teh kadirina aya nu datang teu tela saurang mojang nu rupana sorana persis siga Nyi Titi kakara nepi ka dinya biocoh geus megat manten Nyi Titi ujang di mana ayeuna jeung kunaon teu diajak ka dieu aduh pamakitu meureunnya atunya si Nyai teh masih kene aya ka mana ayeuna ujang Biocoh bener-bener ngerasa penasaran campur jeung bunga ngomong bari ngagebi-gebig leungeun Jang Darta diukna ge apan ngahajak ngadeuketan ka Jang Darta da hayang leuwih yakin Ari Jang Darta kalah terus ngahuleng harita manehna teu gagancangan neruskeun omonganana tacan bisa ngajawab kana pananya Biocoh najan kumaha dirina ge bingung lantaran teu nyaho naha ka mana leosna eta wanoja nu ngaku Nyi Titi cing tuluy ke nyaritana ujang ngarah bisa dikanyahokeun ku Aki jeung ku Nuliana ngarah yakin nya Nyi Titi atawa lain nu nepungan ka hidup pok ulah asa-asana king Aki Tabri meredih ka Jang Darta supaya Jang Darta daekeun neruskeun omonganana medar lalakon nu karanapan waktu tadi di kuburan ku leungeun lembur teh tapi Jang Darta kalah siga nu leuwih parna ngalamuna bangun malaweung malah siga nu jararawuh paninengna ujang ari ceuk nini mah rek kitu rek ieu oge buru-buru bejakeun ngarah ujang urang bisa laksa gancang milampah anu satuluyna jeung ngarah yakin hati Titi teh asli atawa lain nu manggihan hidup teh jeung kunaon basa si Odet jeung Jang Udi geuning teu manggihan di Titi di saung lain kitu Odet sumuhun mak nya pisan ah teuing mah teu manggih sasaha di dinya teh Jang Darta we nyelira bisi itu percaya mah tanya si Udi mohon ini tak esa sahari dinya teh si Udi haget ngaheukeun kana omongan si Odet malah dipercaya ku Nini Esih jeung ku Nuliana nu araya mangsa ayeuna di dinya geus ulah raribut ayeuna mah jadi tong raribut cing Jang Darta caritakeun sagemblengna kumaha kajadian satulusna mun engke ujang geus nerangkeun soal nu kaalaman ku ujang kakara akirek mikir-mikir pikeun macakeunana jabat eta apanan ngaku weunah nyina ge tetep jadi bahan pamikiran
malah kudu gagancangan ditulungan da bisi kumaha nam. Haki oge nini oge Kang Odet Kang Udinya. Kali bioco hapunten tina sabudaya kalepatan tum. Rumaos abdi teh aya dina alam impian saukur nu kaalaman tadi raraosan asa dina pangimpian. Margi eta wanoja nyamperkeun ka abdi ngangkeun nami Nyi Titi. Nu jadi bebene abdi sagala rupi memang persis Nyi Titi teu dipicieun sasieun. Dalah abdi ge nyangka Nyi Titi teu pangling sagedik oge. Teu aya rasa ham-ham nya anjeunna teh ngajak ka abdi majarkeun teh supados jongjon. Cenah urang dilabet saung ngobrolna. Abi mah nu sono ka anjeunna ku ayana. Lami teu tepang bari asa mangibagja ku ayana ribut anjeunna tos maot kari-kari ditepangkeun pisan. Tutas kuburanana di kali. Nya nurut teh kana kapalai anjeunna abdi nyerengan anjeunna ngabujeng ka palebah saung. Saung Mang Ateng urang binong teh nu pernah nakiduleun kuburan. Tos aya di lebet saung lajeng we ngobrol bari silih tamplokeun rasa kasono sareng katresna. Mung sapertos lami ngobrol anehna teh abdi ngaros tuluh nu taya babandinganana duka kunaon. Rod Jang Darta eureun ngomongna. Terus kumaha Jang? Cing tuluikeun atuh anak king. Nya kumaha kayana anak ibi saterusna teh Ujang. Ibu mah penasaran ku ayeuna si Nyai bat teu kapanggih Ujang Odet jeung Ujang Udi di saung. Biocoh ramisak jadi manehna ge ras inget kanu jadi anakna. Saparantos abdi dadak-dadakan ka sarangku tuluh nya teras abdi teh sumangem ka Nyi Titi nyebatkeun yen abdi tuluh. Ari ceuk anjeun teh mangaweng Kang bade kulem mah sok kulem dina lahunan abdi. Tos kitu mah kumargi teu kiat ku tuluh goledag abdi teh ngagolereun lahunan anjeunna. Tibra naker dugi ka teu emut naon-naon. Nya terang-terang da ayeuna we tos di dieu. Kitu kayan abdi salosna mah oge aki nini. Oge mi oge kali Kang Odet tos Kang Udi. Teu sangka asa aya dina alam impian waktu tadi teh. Jang Darta rengse ngomong kalah tuluy ngaru. Semununa langsa taya babandinganana. Na atuh ai jerit teh biocoh ngajerit menitarik nyamat menjadi anak. Nyai Nyi Titi anak king. Nah terus ka mana atuh ari hidup anak king? Ya emak Nyai aduh geulis ka mana atuh hidup teh nya? Sigana bakat tingkuna langsa menang tenggelan batin nu pohara parnana. Gubrag kana lahunan ini esi. Les harita biocoh teu inget di bumi alam. Aduh yeuh manehna kumaha ieu geus kieu? Kumaha yeuh Nyi Ocoh bet kapiuhan geuningan? Ini esi rampang reumpeng geumpeur naker. Biocoh ku nini sinini diguyah-guyah tapi tetela teu daekeun lilir. Bawa ka kamar we nininya heug tungguan ku maneh tadi ka ditu. Keun kami mah rek ieu meleng Nyi Titi jeung si Nyai jaga ditu. Nya gatuh hayu Odet jeung di bantuan atuh nini mawa Nyi Ocoh. Nya sok atuh mah sok bawa. Yo atuh jeung kuing cek si Udi ge. Biocoh nu ngalempreh tuluy digotong ku tiluan dibawa ka jero kamar. Saterusna ditungguan ku nini esi ari si Odet jeung Jang Udi terus kalaluar deui ngariung di patengahan imah. Sanggeus aya deui si Odet jeung Jang Udi galindeng Aki Tabri lain galindeng para mitra. Gahaita Aki Tabri para mitra sadaya. Nyarita dari naker bari semulu berat pok da cing Bandungan ku sarerea. Aki rek narekahan pikeun melengkayan si Nini Titi. Nah aya di mana jeung kumaha nasibna susuganan aya hasilna? Jek Jang Darta si Odet jeung Jang Udi jarempe. Maranehna saregep naker hayang nyahoankeun kana tarekahna Aki Tabri. Demi Aki Tabri saterusna mencerong seukeut kana baskom nu aya hareupeunana. Baskom nu aya cai atah sesa urut tadi ngajia Jang Darta. Geriem harita babacaan para mitra sadaya. Atuh puguh we manehna teh babacaan. Mapatkeun jampe pamake aji tumbal sarana sanyana. Najan kumaha manehna lain kolot sabongbrong lain jalma samania. Puguh baretona mangsa keur ngora Aki Tabri kaasup saurang di antara 7 jawara gagah di Tatar Sumedang. Anu memang elmuna lengkap masagi lahir batin. Sanggeus lila gegerieman harita cai dina baskom ditiup. Aneh eta cai dina baskom sanggeus ditiup 3 kali ku Aki Tabri kaya jadi oyag. Beuki lila beuki tarik dir cai nu oyag dina ember nu dibawa bae. Bari anger paneteupna mencerong kana cai dina baskom pok Aki Tabri nyarita. Jang Darta coba tingali ku hidup.
aya naon dina baskom salian ti cai teh sok kadinya tingali mangaki Jang Darta diuk nangesod ngadeketan Aki Tabri tuluy panon dipancokeun dipake mencrong sekeut kana cai nu aya dina baskom geus kitu pok manehna ngomong teu aya naon ki ki kumaneh ode lah kuing we lah teu naon teu suganan we nya titi bisa katempok kuing mah ngaliwatan cai dina baskomnya tenang bae lah cek si Odet pek-pek sia ulah ka ngomong deuleu nya tenang we tuh lah si Odet ngadeketan gigireun Jang Darta geus kitu manehna mencrong kana cai dina baskom leuwih lilabatan Jang Darta siga nu hayang leuwih tetelan kumaha eueuh bah eueuh kumaha naon atuh mah nya uing bohong bah waduh Aki Tabri rumahuh bangun seungga nyacapkeun ka panasaran cing ayeuna maneh udi hayang nyaho mangaki Jang Udi nurutan Jang Darta jeung si Odet mencerong kana baskom nu aya cai atahan tapi nya kitu manehna ge teu nempo naon-naon lintang ti cai wungkul lapur ki kuing teu katempo aya naon-naon atuh teh mah Jang Udi terus terang bener mah nya uing bohong cek Jang Udi ungeuk ngarah Aki Tabri percaya barudak utamana mah Jang Darta hampura Aki tacan bisa malem nusanya na kaya Nyi Titi dina harti Nyi Titi tacan bisa dikanyaokeun ayeuna nah ayana di mana jeung kumaha nasibna oge hampura Aki tacan bisa mastikeun naha nu ditali ditepungan ku Jang Darta teh Nyi Titi asli atawa lain lantaran bisa bae aya juri nyiliwuri setan minarupa hayang ngagoda kaimanan Jang Darta ngajadikeun Nyi Titi tapi muga-muganya bener we Nyi Titi anu sajati cak kitu Jang Darta muga ulah kuciwa hati anakinya sawios pamikitu ka aya nama ki panginten tacan waktosna we pikeun abdi terang kana ka aya Nyi Titi manawi kapayuna tiasa dipaluruh ayeuna abdi hoyong terang perkawis Nyi Ina asa dosa mun abdi teu tiasa melaan Nyi Ina teh ngemutkeun Nyi Ina teh teu ayana teh nalika ka kuburan nyusulan abdi melaan ka abdi Jang Darta pohara kuciwa hatena tapi teu bisa majar kumaha malah seterusna manehna yang nyaho ngeunaan kaayaan Nyi Ina ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso nyarita deui memang Aki ge ngarasa dosa beda tadi ngajurungkeun Nyi Ina Aki teh sina barengan si Odet jeung Jang Udi miang ka astana tapi da ayeuna mah geus kajadian urang teu bisa majar kumaha Jang Darta jeung na deui Nyi Ina dina waktu tadi apan maksa manehna keukeuh hayang milu jeung mangna pikeun nyusulan hidup da cenah mamelang hariwang jeung salempang sok sieun hidup kumaha cukur aina hidup geus bisa riung mungpulung bari dina kaayaan salamet teu kurang naon-naon ayeuna bandungan heula ku sararea Aki rek narekahan ka aya Nyi Ina nah aya di mana ayeuna jeung nah saha-sahanya nu bawana ulah ributnya mangga Ki maneh we walah kumaha mun cara dieu teh kaayaan Nyi Ina teh pun poek mardong teh teu kapeleng rek kumaha pipedaun abah ayeuna pokna si Odet bangun anu keheuleun pedah bieu kasih abah si Aki teh teu bisa meleng kaayaan Nyi Titi bisi meureunan dina meleng Nyi Ina oge kaayaanna sarua jeung bieu Odet manusia mah euy darma boga kahayang ngan ukur bisa ikhtiar soal hasil jeung henteuna eta mah urusan paneuri angin kumaha pangeresaman teh manusia mah teu daya teu upaya pokona mah rupa perkara apan angin kumaha mantena la haula wala quwata illa billahi aliyil azim karti harus itulah mangaki dikawitan margi dilami-lami mah abdi ngaraos melang sok sieun kumaha onam kaayaanana abdi ngaraos melang ku kaayaan ka Nyi Ina Nyai hampura
Kang Darta gara-gara nyanyi melaan ka akang nepi ka nyai ayeuna aya nu nyana. Jang Darta ngomong dipungkas ku ngagerendeng inget ka nyiina. Aki Tabri saterusna mencerong kana cai dina baskom teh bari geriem manehna babacaan husu naker. Sakapeung tarik sakapeung lalaunan sanggeus kitu cai dina baskom teh ku Aki Tabri ditepak 3 kali lalaunan. Cai jadi oyag malah beuki lila beuki tari. Sanggeus rada lila cai kaayaan jadi tenang deui. Reup Aki Tabri peureum sakedeung berai beunta deui bari angger paneteupna manco kana eta cai. Pok Aki Tabri ngomong. Jang Darta, abdi ki, Odet, Udi. Iyo uing mah pati tadi ge di dieu ki. Pokona mah lah jeung ieu, jeung Kang Odet. Tema teh si Odet Jang Darta katutup Udi nembalan meh bareng. Geus kitu pok Aki Tabri nyarita lalaunan dari anaker. Ayeuna ulah saurang-saurang tapi kudu babar budak. Aki Tabri marentahkeun deui kanu tiluan. Jang Darta si Odet jeung Jang Udi teu baha kana parentahna Aki Tabri. Terus maranehna babarengan netep seukeut kana cai dina baskom nu aya hareupeunana. Bari teu ngiceup-ngiceup sakumaha parentah Aki Tabri. Aneh sanggeus eta cai dina baskom dipencrong ku tiluan. Ayeuna mah jadi kekerebekan. Jadi oyag padahal eta baskom teh eueuh nu ngoyagkeun eueuh anu nyagap-nyagap acan. Kade ulah ribut deui. Tuluy tetep ayeuna dewek rek babacaan. Susuganan diijabah ku Nu Maha Kawasa. Kerjem Aki Tabri babacaan leuwih husu leuwih lila batan tadi. Ngan ayeuna mah lalaunan nepi ka kekecapan dikedalkeun ku Aki Tabri lapur ku nu tiluan teu kadengin. Najan kitu kabeh percaya jeung yakin kana kaayaan Aki Tabri. Kana tangtu Aki Tabri bener pisan dina hayangna nganyahoankeun ngeunaan kaaya nyiina. Reg Aki Tabri babacaanana eureun. Cai dina baskom ditiup 3 kali. Berok cai aja diboberok-bekan. Leuwih tarik batan tadi lir ibarat nu ngagolak. Najan kitu Jang Darta jeung nu duaan teu loba carita. Teu loba pamolah sok sumawana kaganggu estuh henteu. Nu aya mah maranehna neruskeun mencerong kana kaayaan eta cai. Si Odet jeung Jang Udi najan geus kesel hayang ngiceup ih ditahan we. Da sok sieun jadi gangguan cenah sok sieun gagal permaksudanana. Nu utama di sok sieun ke dicarekan kudu jadi kolotna. Manehna gagal dina nggoning narekahanana nu matak dipaksa bolotot. Marengan Jang Darta nu husu mencerong kana kaayaan cai dina baskom teh. Para mitra anu mulia, na atuh sanggeus sawatara kedapan breh teh dina baskom dieusi ku cai bari ayeuna mah caina ge henteu obah deui. Breh katempo aya hiji adegan istri geulis keur diuk hareupeun nyiina. Purboh Jang Darta pon kitu di si Odet jeung Jang Udi teu apal kana eta jalma nu aya hareupeun nyiina. Nu tiluan meunang sababaraha kali gigisik panon bisi salah tetenjoan tapi nya kitu anger nu katempo teh. Kitu keneh teu roba. Aki Tabri netep kanu tiluan bari pokna. Kumaha geus aya nu katempo barudak? Parantos, Pak. Parantos oge ki. No. Parantos ki. Mane Odet naon? Ye, atuh jelas istri gelis katempo ku inge hebring. Kumaha Udi? Sami, sun. Syukur atuh. Det tuna ka dapur cigeuy. Naon teu da coba? Si Odet kalah nanya kana ngarumasakeun tacan ngarti kana maksud omongan Aki Tabri baskom kudu dituna. Tah eta baskom nya kudu nuna dewek mah euy. Oh, sugan naon heug lah. Dioi anteur euy sieun euy. Oh, ku atuh naon kudu dianteur sakitu ti beulangge. Oh. Sok anteur ka ditu bisi ceurik euy. Aduh, aing sok aya ya wae. Sok atuh. Oh, sia mah kitu-kitu bae tuluh ya. Cak si Odet para mitra. Kana baskom leos ka dapur dituturkeun ku Jang Udi tukangeunana. Tekung silila geus datang deui geuk diuk dina urutna tadi. Geus. Nya, tos atuh bah. Aya naon di dapur? Seeng we jeung hawu naon-naon. Nah, atuh mah ge kudu dianjeur ku Jang Udi. Hayang we atuh da bah. Ini ulah pokona mah jeung Udi mah pokona mah cai kacai jadi saleuwi kadarat di salogak kitu. Sok diuk sing harga poe. Ya, siap. Laguk Aki Tabri ginu meninggal laguk bangun anu hanaang.
cai sagelas sakali minum menigeus erep BAKB ukur gegedohna enteh nanu nyesa. Sabada ngarenghap narik napas panjang si Aki pok nyarita. Jang Darta maneh Odet oge Udi. Cik dewek minta jawaban naon nu katempo ku aranjeun tadi dina baskom. Aki tabri rut reret kanu tiluan dipencerong saurang-saurang rada lila. Aki nu katinggal ku abi mah istri anom keneh calik paduduaan sinareng Ina. Kumaha katempo ku maneh teh? Persis. Sami sareng katinggal ku Jang Darta bah. Mohannya. Sumpahna gedek bisul dina tarang. Dina naon teu kudu sumpah jeung Aki percaya. Kumaha engke mun kajadian bisul dina tarang heug maneh can kawin. Moal payu ka awewe deuleu. Nya ulah kita mah. Ulah dituluskeun bisul dina tarang teh. Mending bisul salamur we. Atawa bisul dina bujur muning gitu. Tong sok heureuy sia ngomong teh. Siapa? Jadi nu katempo ku maneh sarua jeung nu katempo ku Jang Darta. Yen diinya ayeuna keur diuk paduduan jeung istri anu ngora keneh bari geulis. Nya. Kumaha nu katempo ku maneh Jang Udi? Sarua henteu nu katempo ku Jang Darta jeung si Odet. Ayeuna kita beri tumanya ka Jang Udi. Sanes ngalelewe ki nanging da sami pisan atuh. Persis cek isun. Lah pokona mah tema Jang Udi Daryanaker. Ayeuna kieu barudak. Ayeuna mending hayu urang ka imah Aki heula urang kapada suka. Ngah atuh bah abdi mah kumaha abah we lah mangan karunya atuh ka bi Oco. Pantacan emut-emut kumaha atuh tah? Nya urang sina eling heula jeung deui dina geus cageurna moal ditinggalkeun ku sararea. Keun sinini sina di dieu heula sina maturan. Ret Aki tabri ka Jang Darta bari pokna. Jang Darta Aki meredi. Supaya hidup daek dititah heula ku Aki pikeun nyokot Ina. Keun heula miang ka pasir Samoja mangke isukan deui. Lantaran ukuru diheulakeun teh Ina bisi sila ka banden. Kumaha sangem anaki? Unyuk sumanga Aki nangingna saha sanyana atuh istri geulis nu dipayungeun Ina teh. Nah manehna teh anu nyanak Ina sareng di mana sanyana tempatna Ki? Jang Darta tumanya panjang lebar kajurung kurasa panasaran anu nyangkaruk dina tungtung hatena. Ngeunaan jrim wano jangora nu geulis sakumaha nu katempo sacara gaib dina cai nu aya dina baskom. Ya betul bah kadinya gancang tu segala teh. Mongko tadi ngayakeun pertanyaan atuh. Ai geus pertanyaan dibalikeun teu dijawab. Cek si Odet siga nu aya ngadoja kanu jadi bapana. Abong tukang heureuy nu tadina geus daria ge ayeuna mah nyerengeh deui. Jempe si Odet. Heug lah pokona mah uing ngomong-ngomong. Si Odet teu ngomong deui ari geus digebes ku Aki tabri. Jang Darta abdi suri. Soal jawaban engke ku Aki dibejakeun di imah di pada suka. Ngaratu maninah jeung salse jabati eda bakal leuwih laluasa dina ngoni ngalaksanakeun mun hidup narima parentah ti Aki ti ditu. Kumaha sanggup milu jeung Aki kapada suka? Unyuk sungang ngiringan abdi maki. Syukur. Saterusna Aki tabri ngagero ka Nini Esih nu masih keneh aya di kamar nungguan bi Ocoh nu waktu tadi teu inget-inget. Yo ninina ka dieu heula sakedeung. Aya naon atuh? Tema Nini Esih bari tekung silila. Nini Esih norojol ka hareupeun Aki tabri gek diuk bari tumanya. Aya naon manehna? Aki rek narekaan pikeun nyokot si Nyai, tapi reka imah di imah pada suka ngarasa sejeng laluasa. Ku kituna wayahna Nyi Ocoh baturan heula ku ninina. Keun ngaraya batur paku kumaha si Odet we jeung Jang Udi sina kadarieu heula. Kumaha tah sanggup ditinggalkeun heula ku Aki? Ih nya heug teh teuing tong boroning aya nu maturan, najan teu dibaturan ge teu naon-naon. Jadi geus puguhnya saha-sahana nu mawa si Nyai teh. Ari dadempoan Aki jeung nu tiluan mah memang sarua. Jadi kacineukna teh yen manehna teh aya nu mawa ngan ulah wakayang nyawa ayeuna nya. Teu naon ngan itu teh kumaha tuh? Nyi Ocoh karunya ngalempreh wae kitu kudu diubaran heula atuh ku manehna ye. Oh atuh pasti. Cura Aki tabri nyician cai enteh tina teko kana gelas kosong. Terus diangkat gereyem di jampe barara lila geus kitu sok dibikeun ka Nini Esih bari pokna. Ceuceukkeun. Kana sirah Nyi Ocoh tong kabeh engke sesana sina di inu. Ayeuna? Mun kami geus eueuh nya. Heuh atuh.
Udi oyahnya di dia heula ngarasin ini aya nu maturan jeung bisi aya naon-naon apanan ari marane aya nu batur paku kumaha aki rek kai mah heula keun ke sore-sore tangtu ka dieu deui dan apanan ke teh tahlilan kumaha sanggup Odet jeung Udi sanggup lah pokona tenang bae lah sami abdi atuh ki keun daya abdi di dieu mah jeung Odet moga-moga nyina sing tiasa ditepangkeun nya moga-moga we ayo atuh we ditinggalkeun heula ninina nya ti kuy atuh heug didoakeun nya moga sing lancar. Para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia Jang Darta terus pamitan kalini esih kasih Odet jeung Kajang Udi geus kitu mah bemiang marengan Aki Tabri nurek mulang kapada Suga pikeun ngalaksanakeun tarekah nu saterusna dina nggoning melaan nyiina. Hari nini esih saditinggalkeun ku Aki Tabri jeung Jang Darta terus asup ka kamar Bioco. Di tengah imah tetel aya si Odet jeung Jang Udi geus aya di jero kamar sakumaha papatahna Aki Tabri. Cai nu aya dina gelas meunang ngajampe Aki Tabri terus diceuceukkeun kana sirah Bioco. Dipake satengahna. Sapamaksudan ginuluran sapanaja tina kanan Bioco bisa lilir deui tina kapiuhanan. Atuh lain deui ngarasa atoheunana nini esi harita. Malah si Odet jeung Jang Udi diarasup nyampeurkeun ka jero kamar. Sanggeus kadenge yen Bioco lilir deui tina kapiuhanan. Cai sesana tuluy diimumkeun ka Bioco. Beki tenang, beki tentrem ayeuna mah kaayaan Bioco teh bener-bener geus gemleng lelembutanana. Terus ari geus cager mah ngariung di tengah imah. Malah basa loba nu datang ge tatangana Bioco boh urang Cigawiru, boh urang Cihanyir malah aya saurang-urang Kupa. Jeung urang Bojong Gawul Bioco bisa marengan. Tuluy ngobrol bari hatena mah ngarasa bunga. Lantaran udara tang kabeh ngabeberah ngahibur ka Bioco nu keur meunang musibah, nu keur meunang cocoban. Urang tuna heula kaayaan Bioco jeung nini esih anu aya di Gawiru. Bari dibaturan ku si Odet jeung Jang Udi kalayan pada ngalayan ku tatangana. Oge urang tuna heula kaayaan Aki Tabri jeung Jang Darta. Ayeuna urang marikan heula kaayaan nyiinah kumaha kaayaan manehna nu sanyana jeung naha aya di mana sanyana kiwari. Waktos nak kabujeng seep.